Kepayit si kakek bakos parias sama kakek. Ayam duit euy. Hah? Aya bayareun urang di imah. Kunaon? Aya bayareun nyata di imah. Sabaraha? 200.000 we lah sok loba teh lah. Hah? 200 naon teh ngan eueuh wae si kakek mana haon teh. Apa teh ajar meuli tos lebaran urang teh meureun nak basok teh. Udah boga wae teh celengan maneh teh. Oh, gua ngaboga teh celengan mana dah. Atuh da eta mah lain waktuna. Kita. Kan urang teh yang celengan hayang kabeli mobil itu ieu, manya urang teh arek konten kanu jauh hayang leuleumpangan wae kieu nya da rincug cokor meureunan. Tapi ratu 200.000 menikah banget ayo ka mobilnya mana dibelikeun aya nginjem urang dan kakek dibayar deui atuh 200.000 lamun geus dibongkar sakali ceng celenganna sok hayang nulunya dibongkar gitu. Ampun aing ajang resiko meureun boga. Jangan resiko mah aya ge itu jatuh nyempitkeun ge eta jangan resiko di dapur. Lamun dibikeun ka abah urang mah kabeli dengan kejo atuh meureunan. Atuh bagi dua jeung urang. Aya lamun aya 400 mah bener 200 sewang tuh kakek. Aya meureun itu sesana itu aya 3.000 arek mah. 3.000. Heeh sesana. Astagfirullah, jeung kulo lucan teuing mana ku 3.000 perak naonon. Urang mah nginjem ge butuh nyata aya itu aya nu nagih nyata urang teh. Hah? Aya nu nagih. Wah ai gede mah 200 mah eueuh. Ai duit teh dileleungit cek urang ge aya ceng-celengan, orang keur ngumpulkeun yang celengan gitu. Keur yang celengan urang teh abah. Kan urang teh ka mana-mana teh urang teh kudu make mobil, urang kudu kabeli mobil kos batur. Menyarek kieu wae hirup teh. Pikiran ku abah. Kumaha urang aya nu nagih atuh meureun ka imah jadi era. Eueuh, engke geus bayaran di si kakek teh iraha kitu kan kanu nagih mah kudu jengke-jengke teuing abah mah. Apaan waktuna ayeuna nyata kakek? Hah? Waktuna Kitu ayeuna. kana tempo da si kakek nagih can mere, lamun kira-kira tahun datang ka si kakek. Kitu we tuduhkeun ka si kakek. Nu bener. Ya cing. Lamun ka dia anu nagih adalah ka maneh. Heeh. Awas lamun teu dibere. Oh, sok urang pokona mah tanggung jawab. Abang kitu kan di si kakek, kitu kan ka si kakek we datang. Heeh nya kitu teh Cing, aduh kitu. aing bingung nyata ayeuna teh. Ngagablag hutang jadi muriweuh urang aneh pan. Heeh memang eta ge kabogotuhan teh pan jeung maneh kakek urang teh butuh teh ka maneh wae nyata. Nya eta unga-unga aya nu nagih hutang riweuh ka urang abah mah. Sugan jeung sugan urang mah taina oge kakek aing Kira-kira ngajibere kieu wae geus seponaran ku abah teh ku pacu atuh sakalian aing teh. Pusing aing. Astagfirullahaladzim mereka luasanan kitu eta si kakek. Ngarudatkeun wae. Lain ngarudatkeun urang mah taina ge arek eta lah damai tadina ge arek damai tadina oge urang teh. Ara mun ngijam lah nyambut nyebutkeun geus teu boga geus balik ulah mamaksa. Lain maksa kakek sugan aya kitu lepat selpit ning sok aya ning aya teh di leungit kurang meunang ngajumlahkeun rasiko keur belian engke teh aya 3.000 perak karek dibawa moal. Astagfirullahaladzim 3.000 mah. Moal kakek 3.000 mah mahikana naon atuh eureun kakek. Aduh ampun aing dibawa kitu. Eueuh 3.000 perak ai mahikana naon tuh kakek. Aing ampun si kakek ulah koret-koret teh kakek pae teh koret. Teh dunungan urang maneh teh euy. Dunungan ai keur eueuh mending kamari ge urang kurang kumaha ka abah keur boga mendinganan model teh hayo wae ama maksa kitu mantog atuh geus burit ieu teh. Waktu geus teh hasil mah di mana apa aya nu nungguan cek urang teh kitu tuduhkeun ka dieu tuduhkeun. Buburu gara balik buburu. Aduh aing riweuh aki-aki teh mah nararajis aki teh kitu hayo kok aya nu nagih aing jadi sasaran. Hawan teh aki-aki teh kitu patut. Paribasa nginjem duit ke aya nu nagih. Ting alasan ting heueuh tadi jalma teh. Ka harti da kurang kitu. Mah teh kepayit si kakek bakos parias sama kakek. Aing unga-unga mesti mana-mana teh kayak minta duit jang naon hutang urang aya nu nagih paribasa teh jadi alasan itu ieu hayo we nu jadi rudet urang makan otak teh jadi urang teh keur loba pikiran deur ngan ungal-unga pas urang keur loba pikiran maehna unga kitu jiga teh maehna mah da ngahajakeun ka aing supaya modar urang aing teh. Oh hal dipake di teh aya di dieu ku aing teh ngan di ditu meula aing geus capek kakek sia teh. Entah mantau atuh bieu kunaon. Di teh ageun sia teh blok itu blok
kiawan saya di dia wae di jedong wae lain dituduhkeun pagaweanana ti kamari sia teh. Di kamari ge urang suka gawe di sawah daun ke sawah. Di sawah mana sia teh? Nah, abahnya. Teh katanya mau sawahna. Oh, atuh abahnya. Sabah sok jam dipepeuleuk wae jadi bingung jeung sabah. Lain bebeuleuk capek aing kali ka dieu. Ampun nih ya. Angguran mah Astagfirullahaladzim. Yo, angguran mah dunungan teh hormati supaya betah, supaya bager lain digalakan wae. Lain digalakan gitu aing. Geus ka itu, geus ka dieu neangan sia teh neangan sia di mana pagaweanana. Hak lamun teureun mah teu mana iringin dengan tuduhkeun pagaweanana. Adi kitu mah teu puguh aing gaweanan, teu puguh aing mah. Cetak jadi badago ku urang teh sajam leuwih abah nolol-nolol. Astagfirullahaladzim. Pada abah pura-pura ka sawah lebaknya. Balah. Bener, naon jor ka ditu mah itu mah geus meunang rabeteun. Astagfirullah sugan aya di ditu teh angga ditu. Kan itu eueuh kan ieu eueuh kan jedog di dieu lah mantok depan lagi mantok aing mah. Moal gawe di sia moal aing mantok geus lah. Benernya aki-aki teh kitu, panyata mantok di kade trek dar digawe anger jeung nafsu mah bener da gawe jeung nafsu mah da moal barokah bah gawe jeung nafsu moal. Pan we ngarah ka barokahan meureunnan. Moal dipake marban anak pamajikan moal barokah jeung nafsu wae mah insyaallah moal. Kumaha sia we aing geus capek geus ka itu ka dieu. Tidur tugu sagunuk tidur sagunuk abalaga jedog we di dunia sia mah. Mantok daripada ieu kucingkan daripada kucing mah mantok aing mantok geus lah. Sian biasanya darah muda nu masih kitu da geus kolot teh mungkin gede adat kitu kanunungan teh aneh. Mungkin calutak mungkin dia sabeuki wani di si abah teh beuki dia teh kunaon. Aya isu ti saha eta teh nu kitu patut si abah. Da baheula biasa si abah teh nurut kitu. Mun ditah anu ngawaro teh anu ngawaro enak klein salah saeutik nyenteng ka urang teh. Taluk jeung kitu mah aing mah soak gawe cenah kitu kajeun teuing lah ibarat neangan deui jeung kitu patut teh hayang ngagawekeun deui. Geus aya pangabutuh tong datang deui ka urang abah. Titik.